Tatan-tatan kangge pamilon nomor urut 25 Putra Bima kangge nyaketan ka barikade. Semoga parantos ya. Gerang pangajian nyawa para hadirin anu pusing kudu dihormat. Semoga orang sakseni kami nangkitan ti pamilon nomor urut 24 Sinar Karamat Emprakeula. Mana? Mana tak serti mana? Iya. Iya. Dari buat berada itu aku di lama jahit.
Iya, Praga Kaktif Pamelan nomor urut 24 Sinar Karamat.